Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu anu kalimakna al-kamilu bar kamil. Wa jazaohu ari pirang-pirang wajanna bahar kamil eta mutafailun sita marotin genep balikan. Wa aridu ari arudna bahar kamil salah satun ayat 3 wa adrubuhu dorobna tis'atun ayat 8. Al-ula tamatun nuka hiji arudna sampurna wa adrubuha dorobna salah satun ayat 3. Jadi tina arud ka hiji dorobna ayat 3. Al-awalu misluha dorob anu awal misluha sami sarang arudna nyaeta tammah alias sampurna teu dibuang sawajan teu kakeunaan ku helal atau zihab. Ari rumusna bahar kamil tehnya eta kahin kap isarah kana bahar kamil, ha isarah kana wajan kadalapan tehnya eta mutafailun. Arud anu kahiji nya eta ayat 3 dorobna arudna sampurna tamah dorobna ayat 3 misluha nu ka awal misluha nya eta tamah sampurna. Wajanna teh mutafailun kieu nadomna. Nadom wajan heula. Itu kira-kira laguna anu cenah ti dituna asli ti Imam Khalil wallahu alam sami sareng teu nama kitu kira-kira. Jadi wajana teh mutafailun genep balikan sapotong satar tilu sapotong satar di tilu jadi genep balik baitna. Wa idza sahautu fama uqasiru an-nada wa kama ili wa takarrumi asani maktuun dorob nu kadua tina arud nu kahiji teh maktuun eta mah dorobna kakeunaan ku koto elal koto ai elal koto teh nyaeta ngabuang huruf sukun watad majmu sareng nyukunkeun huruf samemehna. Watad majmu teh nyaeta ilun dibuang huruf sukun anuna jadi mutafailu tuluy sukunkeun huruf samemehna nyaeta lam mutafailun jadi mutafail. Itu tartibna wajan seperti kieu mutafailun 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 mutafail wa baituhu baitna tina arud nu kadua wa idza da'aunaka ammahunna fa innahu nasabu yaziduka indahunna khabala. Nah gitu kira-kira laguna teh. Asalisu ahadun mudmarun dorob nu katilu ahadun mudmarun kakeunaan ku elal nakos hadad mudmarun tur kakeunaan ku elal zihab idmar.
kumaha cenah ahadun mudmarun teh nyaeta hadfu watadin majmu ai mudmar teh iskanul juz'i muharrakan. Jadi dibuang watad majmu mutafa'ilun buang ilun jadi mutafa terus sukunkeun itu sukunkeun ayeuna huruf anu kadua nu berharkat. Diulang di mutafa'ilun buang ilun jadi mutafa sukunkeun ta huruf kadua jadi mutsfa. Kusabab mutsfa teh muhmal tara dianggo dina wajan maka tukerkeun kana wajan nu mustakmal kana naon nyaeta dialikeun kana wajan fa'lun. Jadi tartibna wajan teh kieu mutafa'ilun 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 fa'lun wa baituhu baitna teh limanid diyaru biramataini fa'akili durisat wa ghayyara ayyahal qatru eta moal anu kadua cenah eta teh asalisu nukat nukatilu eta teh nya asalisu jadi atos tah tina arud anu kahiji darobna aya tilu atos tiluanana ayeuna ma asaniyatu hadaun wala hadorbani arud nu kadua kakeunaan ku elal nakos hada ya aruna kakenaan ku hada wal hadorbani dorobna aya dua naon ari hada teh cenah ari hada teh nyaeta hadfu watad majmu ngabuang watad majmu wungkul ngabuang watad majmu ilun ya mutafa'ilun dibuang ilun jadi mutafa alihkeun kana wajan fa'ul alihkeun kana wajan fa'ulun mutafa fa'ulun eta arudna teh dorobna aya dua nu kahiji misluha sami kakeunaan ku hada dorobna ge. Jadi tartibna wajan mutafa'ilun mutafa'ilun fa'ilun sanes fa'ulun tapi dialihkeun kana wajan fa'ilun ya lepat mutafa'ilun mutafa'ilun fa'ilun betna na teh kieu dimanun afat wa maha ma'alimaha hatilun najasu wa barihun taribu eta aruda dorob anu awal asani dorob nu kadua ahadun mudmarun dorobna teh kakeunaan ku ayeuna hadad sareng idmar ari ayeuna hadad teh nyaeta tadi teh ngabuang watad majmu ai idmar mah nyukunkeun huruf anu kadua nu berharkat mutafa'ilun jadi mutafa sukun kentana jadi mutsfa alihkeun kana wajan fa'lun itu cenah. Jadi tartibna wajan
mutafailun mutafailun fa'lun fa'ilun dorob arudna nama dorobna nama jadi fa'lun mutafailun mutafailun fa'ilun mutafailun mutafailun fa'lun wa baituhu baitna teh kieu wala anta asja'u min usamata il du'iyat nazali walujil fid du'ri tostah tina arud nuka dua teh dua dorobna nuka hiji sami sareng arudna dorob nuka dua ahadun mudmar asalisatu aina nama da arud nuka tilu majzu'atun sohihatun dibuang sawajan bari soheh teu kakeunaan ku elal wa adrubuha ya opat dorobna cenah ieu mah al awalu majzu'atun murappal dorob nu awal kakeunaan ku majzu'ah dibuang sawajan murappal bari kakeunaan tarfil nona tarfil teh ziyadatu sababin hopi pinala akhirihi wa tadun majmu nambahan sabab hopip kana wajan anu akhirna aya matad majmu tarfil teh mutafailun dorobna teh menang ngabuang sawajan tamahan ku sabab hopip tun jadi mutafailun tun sabab mutafailun tun mah teu berlaku dina wajan alihkeun kana wajan mutafailatun jadi susunan ayeuna nah susunan wajan kieu mutafailun mutafailun mutafailatun itu asalna mutafailun jadi dia tambahan sabab hopib jadi mutafailatun betna teh kieu walaqad sabaqtahumu ilai ya falim naza'ta wa anta akhir asani ayeuna manu kadua na majzu'un mudalun kakeunaan dorob kadua kakeunaan ku majzu'ah nya teh dibuang sawajan dorob nu kadua mudalun tur kakeunaan ku tadjil kakeunaan ku tadjil ai tadjil teh ziyadatu harfi sakin lahiru wa tad majmu nambahan huruf sukun kana akhir anu ngabogaan wa tad majmu mutafailun tambahan huruf sukun mutafailun jadi dua nunna tukerkeun kana wajan anu berlaku nyata mutafailan jadi arudna dibuang sawajan dorobna nage dibuang sawajan bari kakeunaan ku tadjil tadjil teh nambahan huruf sukun kana akhir watad majmu jadi susunan wajan kieu mutafailun 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 mutafailan betna jada suyakunu muqamuhu abadam
asalisu misluha wa baituhu dorob katilu mah gampil misluha sami sareng arudna nyaeta majzu'atun sahihun dibuang sawajan bari sahih. Berarti nadom sunan wajan teh mutafailun lagu nama sami kitu bae. Betna wa idza iftaqarta fala takun mutajasyi'an wa tajammali Ar-Rabi'u maktu'un nu kaopat nu terakhir dorobna tina arud nu katilu teh maktu'un dibuang kakeunaan ku koto itu kakeunaan ku koto teh tos maklum nyaeta hanfu sakin watad majmu iskanu ma qablahu ngabuang huruf sukun watad majmu sukunkeun huruf samemehna mutafailun buang aina huruf sukun jadi mutafailu sukunkeun lamna jadi mutafail eta mah berlaku teu ditukeurkeun kana wajan nu lain sabab eta berlaku jadi mutafail susunan wajan teh wa baitu baitna wa idahumu dzakarul isa anta aksarul hasanati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamisu utawi bahan kang kaping 5 iku al kamilu bar kamil wa jazaa'u lan pira-pira wajan bar kamil iku mutafailun wajan mutafailun sita maratin halenan balenan wa haridulan teh pira-pira arud bahar kamil iku salah satun telu wadrubulan teh pira-pira darab bahar kamil iku tis'atun sanga al ula teh kang awal iku tamatun tamah wadrubulan teh pira-pira darab awal iku salah satun telu al awal utawi darab kang awal iku misluha umpamane ula nyatane tamah wa baitulan tawi bait ula wa idzan sawatulan tatkala waras ingsun saking mabok pama uqasiru mangka ora nyendak ingsun annada saking luman wa kamalan tetep kaya barang alim ti weruh sirawadon sama ili utawi watak ingsun wa takarrumilan kalamanan ingsun asana teh darab kaping 2 iku maktuun kakenaan elalna kos koto wa baitul tawi bait sani wa idza dauna kalan tatkala ngundang sirodon ing siro lan tatkala ngundang wadon akeh ing siro amahuna ing paman saking biange wadon kabeh fa inna mangka satuhune daunaka iku nasabun sebutan yazidu kakang wuhiya nasab ing siro indahuna ing dalam sandinge wadon kabeh khobala ing kahinaan asalisu ahadun mudmarun utai darwa ping telu iku ahadun kakenan elal nakos hada mudmarun tur kakenaan idmar wa baitul taiban dete salis limani diaru limani kutub kade wong adiaru tawi pira-pira umah biromatain haletat ing dalam tanah romatain pakili mangka kari-kari tanah akil durisat hale lembur ya diar wagoyarolan ngaruksak ayaha ing pira-pira tetengger diar opo alqatru hujan kang banget asalnya teh tayarud kang kaping 2 iku hada wana kenaan hada walahalan ikutap kadesaniah dorbani te dorobroro al awal te kang awaliku misuha umpamane saniah wa baitul lantai bait awal iku dimanun apat dimanun yaiku tanah diman apat kang ruksak ya
kang ngaruksak wa mahalan ngalebur ma'alimaha ing tetenggere tanah diman opo hatilun hujan kang banget ajasu kang banget tumibane ing atase bumi wa barihun lan angin taribu kang ngagawa lebur ieu barih kang ngagawa lebu ieu bari asani utawi kaping dua iku ahadun kakenan ahada mudmarun terkekanan idmar wa baitul taibet sani wala antalan demi utawi tuan iku asjam lewi gagah min usamata tinimang macan usama iddu iyat karena den undang nazalin den undang ya usama nazalin tumurun sirah walujin lan ayeuna ngamula jamah sira piduri ing dalam kang den pikawadi asal satu dari arud kang kaping 3 iku mazwatun kang den buang sawajan saya tuntur kang sahih wadruban tawi pira-pira darab salisa iku arbatun papat alawul te kang awal iku mazuun kang den buang sawajan murapal tuntur kang kena tarpil wa baitun tibet awal iku alaqad sabaqtahumu ilayya walaqad lan iku teman-teman ngadingini sira ing kaum kabeh ilaya maring ingsun palima mangka karena apa nazata nyopot sira wa anta lutawi sira iku akhir kang mundur asane te darab kang kaping 2 iku mazuun kang den buang sajanmu dalam tur kakenan tabjil wa baitul tabet sani iku jada suyakunu muqamuhu jadasun utawi kuburan iku yakun ana apa muqamuhu panggonane jadas abadan ing dalam salawase bimutalib riyahi kalawan tetep ing dalam tempat bulak-balik angin asali sudai darab kang kaping 3 iku mislu umpamane salisah wa baitul taibet salis wa idza taqon talan tatkala narima butuh sira pala takun mangko jana sira iku mutajasian kang kasang seram ing atase panganan wa tajammalilan gigindingan sira arabi taik darab kang kaping 4 iku maktun kang kena koto wa baitul tabet rabbi wa idza umulan tatkala eling kaum kabeh dakaru tegas eling kaum kabeh alisan ta ing kalaan aksaru mangka ngakehaken kaum kabeh alasanating pira-pira kabagusan wallahu alam bisawab.